Seperti biasa tah uing isuk-isuk ngaturkeun heula ieu pesanan ieu teh jam 6 lewat 10 menit masih keneh poek jeung hawana teh meuni tiris ieu teh hayang teh nyeleungleum we tapi lamun teu inget kana pesanan mah urang gawingkeun heula sabari panaskeun ieu si motorna urang ningali kaayaan di luar pas mukakeun panto teh bray ning tuh rada caang saeutik jam 6 lewat 10 menit teh nya masih keneh poek. Singkatna kata uing teh geus aya di tengah jalan we teh besti ning tuh can aya sasahanya pada teh rada beurang cik atuh jelema sia teh gara hararudang baturan uing sorangan ieu cicilingukan sieun. Maklum uing mah jelemana borangan. Dan teu kungsi lila uing teh geus balik nepi ka imah kita lihat pemandangan di jero imah aduh hayu pokona mah. Dan sebelum si uing pakeupis dan pakpikpak uing minum heula cai haneut ditamahan heula ku madu ameh rada seger nu puguh mah uing boga asam lambung ieu teh kudu minum madu isuk-isuk jeung cai haneut can ameh genah. Naon atuh besti-besti obat asam lambung teh dan beres ngaleguk cai haneut mah urang mimitian heula we ayeuna mah pakeupis kibringkeun heula teh si kampret bukakeun janela jeung hordengna ameh udarana segar. Ameh henteu bau tengi teuing di jero imah teh nya beres mah ning tuh mukakeun janela urang kibringkeun ieu tempat parantinya yang beres dikibringkeun mah pasangkeun deui sprena kebutan heula we saeutik teu mah sabal kitu teh bisi aya nu napel hitut di dinya keun antepkeun geus beres ning tuh uing ditinggalan ku salaki dua lamar alhamdulillah tah keun antepkeun dirinya cengjang ceng-celengan eta mangke beurang. Beres ti hareup lanjut ka kamar ieu tukang urut uing hees ieu tadi peuting sorangan uing mah heueuh nya hees sorangan oge meuni paburisat pabacakaran sugan kawas doma meunang mencit meureun uing teh hees teh nya babadug gitu geuninganan heuh lanjutkeun urang beresan deui urang kebutan. Beres oge paning tuh dipasangkeun di kebutan malikeun deui we bantalna jeung gugulingna moal maka diganti ada sareungit keneh. Beres di kamar lanjut ka belah dieu urang bukaan heula janelana jeung elapan ieu meja saeutik moal waka digerohan da ieu teh caina ge can ngocor deui. Kusabab si cai acan ngocor ayeuna mah uing arek sasapu heula itu matahari geus modonghol mending geus haneut karasana teh geunaheun gitu tah nya ayeuna mah urang kesruk-kesruk heula di juru ieu di belah dieu jeung ieu teh kunaon atuh nya pantot tara dibukakeun ieu teh janela tara dibukakeun nepi aya we kokotor teh jeung debu teh meuni sareugseuk kararasanana teh. Usum halodo bari gede angin kieu mah da sasapu teh sapoe teh aya 3 kalina tapi aya we debu teh sugan seselepet asupnya jalam hanapeun panto meureun ka dinya tah. Ayeuna mah lanjutkeun ka belah dieu sasapuna kana teras. Komo teras mah sugan mah sapoe teh lika aya 5 kalina disapukeun teh komo angin ayeuna keur bebledugan gede kieu mah. Beres uing kekeruk ti belah hareup bagian ka belah jero ayeuna mah bagian di jerona sarua di dieu oge nya panaha janelana ieu mah komo pisan tara dibuka tapi aya we ieu teh kekebo jeung debu teh nya meuni nararapel dan dina ranjang oge. Padahal mah da disapukeun ieu ge